insyaallah karim. Nah ieu jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat, ngambel malaikat, seuyiteun malaikat, zikir seuyiteun malaikat, sholawat seuyiteun malaikat, bahkan laporan sholawat nah bentuk jadi malaikat. Bebeda ka Kangjeng Nabi. Ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, saha ieu abdi sholawat saha? Sholawat aja pengen paingan hideung sia. Emang kunaon kitu ieu jekula jadi hideung. Maksud sia maca sholawat naon? Supaya karung laku teu eureun-eureun sia ti ngongora tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia. Cerekan ku Kangjeng balik deui sholawat ka dieu. Nampilin Kangjeng tambah aja pengen goblok sia. Kunaon aing dibalikeun deui. Sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah. Nah, ieu keur hirup keneh seperti gitulah. Mantak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas, makin hebat, makin ikhlas, makin hebat. Urang bisa naik ke langit sakubah Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah. Nah, urang teh kapan titah nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tuturkeun Kangjeng Nabi. Bisa hiber urang. Bisa hiber kifudoli bae nuturkeun Kangjeng Nabi henteu aya saparapat acan. Lah saparapat boro-boro saparapat 1% ge henteu cenah nuturkeun Kangjeng Nabi ngomong doang. Ngomong doang ya. Iya, komo ki Jamal mah. Setengah parapat jente atunya nama ceramah maksudnya hayang ganti ban mobil atuh beres ieu kuari geus mikiran bae kabari kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal 3,5 miliar Lexus mah geus ulah jadi hayalan ulah ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat Aisyah. Ye, Kiai mah Habib bisa tobat jangan mah. Engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah. Bisaan Kiai. Coba Haji Pendi, pernah Haji ceuri karung teu laku. Bedakan motif ceurikna je atuh badak. Bawa Kiai mah geus ahli sorga apa pokona mah. Kiai mah ahli sorga. Ye. Maksud mah kos kitu bloon. Ya Allah ya Rabb. Cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan. Ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae. Urang kudu boga keyakinan. Ketika Al-Qur'an dijelaskan innalladzina amanu wa amilus solihat. Jelema anu iman ngamal soleh, kabelah dituna bakal dibere surga. Kudu yakin cek Imam Ghazali keyakinan teh atas gitu sehingga ngalidih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh surga mantep. Lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup. Ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka surga apa ka neraka sia. Mata kaji pendi mah kajian kos gigit nya boga keyakinan. Tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun surga. Geus nuntut bae ka Gusti Allah surga. Ngan aing demo ulah. Nah, balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri. Ieu mah lamun maot. Urang lamun maot, terus ka jero kubur, malaikat geus nyahueun kan ka ambeul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah Habib Razak. Awatnya nah kaambekan ku malaikat. Oh ini Habib bener apa kagak ya? Kaambeun ya. Terserah Habib dah, bener jangan enggaknya serah dia dah. Saya mah cuma ngomong aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Pendi bae. Malaikat ngambek bau karung goni segini bau kredit segini bau keambeun ku malaikat sing hade nu mantak urang teh sebenarna mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus
kumaha mayit bagus bagus, kumaha mayit bagus bagus. Emang malaikat bisa katipu moal. Dumal katipu, malah malaikat bingung. Tadi dibagus-bagus, jaka ambeun aku aing hangruk kieu sakieu. Pan dibagus-bagus. Salajan aya dongengna ieu keur carita hakikatna malaikat tetep ngambe. Tetep ngambe. Kaambe ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambe. Begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambe. Teu bagus henteu nama cekna ieu. Cek malaikat rada teu bagus sarojeng Ki Fudoli teu beres sakitu. Ngan aya bagus da setik. Hai setik. Kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah. Pandai keur capek manyana maksakeun karena Allah. Pandai diundang mah kitu karena duit. Beda kan? Dibanding-banding ku nya karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah. Tah eta untungna setik. Kan dibandingkeun ge tah mana nu karena Allah na mana nu teu. Tah ieu kaambe ku malaikat. Masya Allah. Lamun gajah bisa ngambe, lamun maung bisa ngambe, lamun tawon bisa ngambe, lamun malaikat bisa ngambe, atuh komo Allah. Naha urang teh ilengah amat teh asa didelekeun ku Gusti Allah. Sehingga berani amat orang nonton TV sadaekna, berani amat orang SMS-an kajahe. Ikan belon nih. Ku pamajikan mah ku pamajikan disumput musik aya hawan. Ku murid ge ku murid. Haji Jamal ge sering murid. Ini mah rahasia khususon. Ila ruhi cekna ieu. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Nggak ada ya. HP buka tilu Haji Jamal. HP nu hiji yang parati undangan, nu hiji deui yang parati keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu cerita malaikat ngambe atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi, kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula. Di awak urang teh aya ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang. Aya tilu di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna ruh Kangjeng Nabi na nyingkir, cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya tilu ruh. Nu mantap urang lamun ngadenge takbir tetep we ngageter. Ndek takbir naon bae? Ndek takbir naon bae? Takbir lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Langsung munigak bulu urang. Komo awewe mah hajut ceuri ngalengis. Tanya neng kunaon ceuri can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir kelain ka Allah ka selop. Mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang. Bloon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus cerik we nya. Lawan laku 10 poe ka dieu jak. Tapi tetep ketika perang mah komo urang ngadenge demo bae kamari. Allahu Akbar. Mun digak bulu. Kafir teh ngadenge Allahu Akbar sieunun. Allahu Akbar sieunun kafir. Nyana ge aju nyilip ka urang Allahu Akbar. Milu jeung urang Allahu Akbar teh milu. Lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika murigak bulu urang. Di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa. Eueuh haram di Amerika mah. Dianggap satu kebutuhan. Lamun urang lempang aya awewe di ditu, urang hayang awewena daekeun geus tinggal neangan tempat bae. Di Amerika seperti kitu.
eueuh bahasa haram, eueuh bahasa muhrim, nu penting saling membutuhkan. Iyalah di Amerika nyana guru besar di ditu teh, guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika, kapan lagi cek nyana, saya membutuhkan Anda, apabila Anda membutuhkan yuk. Waduh cek Syekh Aziz makanya nggak rilis kan gitu. Mun bangsa Kiai Haji Jamal wallahu a'lam. Wallah. Atuh di dieu ge bebejan ndek ceramah 2 poe korenganan. Keur ieu kuari eta di Amerika ulah mun carita-carita di Amerika muringkak bulu. Tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama, apatis, di tengah negara anu kos kitu kaayaanana, emang eueuh kitu masjid, emang eueuh kitu kiai, emang eueuh kitu anu terus dakwah terus. Nukula paring muringis cerita manehanana terakhir, saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek manehanana sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan kembali deui ulah ditanya mun cek bahasa urang mah ai maneh tas di mana ieu? Mantas tugas di mana? Babaturan kula ke Aljazair, kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon? Kristenisasi. Ya Allah. Terus caritanya nah keayaan di Indonesia. Sageus carita hasilna kumaha betapa mudah cenah di Indonesia. Kemudahanna kunaon? Kemudahanna dengan 2. 1 kebodohan orang Indonesia, nomor kedua kebutuhan yakni fakir, gampang jasa. Dengan diberi kemudian luluh ngiluh. Ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta. Kuari nu endek diturunkeun ka Indonesia loba. Nah, mantaknya khawatir ceknya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina, kasebut jasa hormatna, kasebut jasa babarianana, kuari dek diacak-acak. Melalui naon ye pengacak-acakanana langsung nyana aya, tapi leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah. Ieu cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair aya Syiah diantep, ketika aya Wahabi diantep, sebab dimodalan ku Amerika. Nah ieu mah sakadar informasi di urang ge hati-hati, geus mulai di urang Syiah aya, Wahabi aya. Tapi lamun neuleuh kieu ye Wahabi gregeteuh. Sagala haul cenah tarolol. Hadisna, Qur'anna, segala tiluna, segala tujuhna. Keur ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah. Zarah ka orok-orok zarah. Asal dilarang me ku Muhammadiyah di Indonesia moal bae mudal. Ieu ge kan dilarang ye kuari. Tahlil-tahlil, kuari haul-haul bermunculan. Bahkan sababaraha pembesar Habib-habib di luhur jeung para ulama ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin. Kuari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat dek ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tinggal tunggu bae. Lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin, eueuh haul Syekh Maulana Yusuf, eueuh haul Syekh Maulana Mas. Aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan. Tinggal keur diisi khorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz, kula mah sok inget cerita lalai teh lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung bae. Angin jeung hujan nyana ngobrol. Cek angin teh hey hujan coba sing gede, maksudna kalong supaya ragag hujanan lu gede. Eta hujan nurut hujan, turun gede jasa kalong beki nyekelan bae.
hujan beuki gede beuki nyekelan sapoe sapeting hujan kalong aman kalong cak hujan teh bagian sia ku ari mah angin topan ku aing geus teu mampu tenang cek angin topan ku aing eta angin topan mulai muter kalong beuki tenang beuki nyekelan we geus sababaraha jam angin topan puting beliun selesai kalong seserian salamet aing tinggal hiji deui coba ku sia angin sepoi oke. Kalau mulai set ditiup ku angin kicep kalau ngegeura ditiupan ku angin sepoi mantap tiis amat cek ngeunaheun amat reupes ragam ya kalau ku puting beliung mah kenceng nyana topan mah kenceng nyana hujan geledeg kenceng nyana tapi ku angin sepoi-sepoi masyaallah langsung perem atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati perem hancur ieu kalong raga Ki Jamal ge Ki Pudoli mah geus diheula geus inting-intingan mah geus da ieu si hade kiai kuat kiai ku angin mah kiai kuat kiai ku hujan mah kiai kuat benturan-benturan tapi ceritana ku angin sepoi masyaallah karim mimiti dibere 3 juta kan awalnya Ki Jamal kan settingan ulah sok tual toel ayo kabelah dia sekupi kan ku ibu urang sarereada sekupi ieu mah di umroh kan nah umroh nan jahanam gitu kan umroh bentuknya umroh jahanam itu sepoi masih kuat keneh teh aya nu dibere mobil dipangieun pondok mengkakar tarariis ceknya ditanya nyaritakeun nu korupsi lah budak tiba heula ge korupsi mah terus bae ditanya nyaritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae ditanya nyaritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi atuh masalah ceknya teh ditanya nyaritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum urang bae sih nah ieu geus kena sepoi-sepoi kiai nu madak eta Habib Rizik Kulabala daron ngalem wawanena puara jasa masyaallah dasar zuriat Kangjeng jadi endeuleug gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh setan-setan termasuk Ki Jamal setan ajuna mah acak-acakan setan kabeh gagah eta nah ieu sebab naon angin sepoi nu datang namun nyana daek nerima sabaraha miliar kula nyaho namun nyana daek nerima sabaraha miliar masyaallah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli malah nyieun proposal cenah pengajuan kan aju kukula kajawan ulah ji ulah henteu aju teh henteu ngan lewat tukang tetep eta udah teu kanyawana kan teu kajawan masalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicerita ti awal tepikeun ka akhir maksudna lainna naon horenganan hewan ge ngambe juri ge ngambe jin ngambe malaikat ngambe kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah Subhanahu wa taala tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang henteu di loba jelema henteu di saeutik jelema henteu keur sorangan tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun eta dipelakeun di jero hate urang bisa ibadah dengan tenang ketika urang maot urang geus boga bekal geus boga bebekal nikmat malah ngeunaheun maot eta
ketika datang malakul maut urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah, sebab urang asa didelekeun ku Gusti Allah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang diambean ku malaikat babacaan urang, maka sing hade babacaan urang jero hate urang kaambe ku malaikat. Kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat batu nyahoeun sebab nya nama nyatet teh anu kanyahoan kunyana ngan aambean nyana nyaho. Kadang-kadang muringis sieun tapi lamun urang neuleuh jelema kuari maot eta ngan akan sakadar hiburan kadeuleuhan. Sebab bangun teu sarieun jaka paeh. Maksudna dirimpak doang ya. Ai di pasar Kemis mah di pondok tah mah geus leuwih parah. Leuwih parah. Sigara de urang ge sarua bakal paeh. Malah tadi geus disebut hirup ge geus di almarhum Habib Rozak almarhum. Ayat 3 jelema boga guruna guru mursyid. Tiluan nyana belajar ibadah. Sanggeusna dididik syariat mulai kuari dek berangkat ka Allah henteu sebeuheun ibadah di lembur di kampung hayang kaleuweung. Emang kudu kieu leuweung kaleuweung atuh kudu ngan kuari leuweungna mana di Gunung Karang yang geus marake sempak kabeh, di Gunung Santri atau Jasarua komo di Banten mah leuweung mana tuh kuari ku urang ndek disabab pake ibadah. Aya nu minta izin ka Kula Haji Pendi dek ka Gunung Karang atuh elos ngan kudu pamit heula kakabehan sebab bakal balik ngarang. Tepuguh karu dek naon ka ditu ibadah mah sadaekna di dieu tapi ieu mah dek kaleuweung. Cak guruna ulah luak lieur sing juntrung ka Allah geus dibere ilmu ketika menghadapi hujan, geus dibere ilmu ketika menghadapi angin, geus dibere penangkalna ketika aya huru-hara hewan-hewan, geus dititip-titip kade ibadah bakalna hiji doang ye nu paling berat nahan lapar. Ku angin mah gampang, komo ku golok mah tobat teu kudu norekat, teu kudu tama kaci soka beres. Si di inuman pelor jeung susu tanya ge ki Nurjaya. Pelor beak kabeh kurang cisoka. Datang ke bengkel sepeda demo. Beak. Tapi nu paling berat lapar. Cak guruna sanajan lapar sapoe, 2 poe, 3 poe, saminggu tahan. Insyaallah moal kukumah. Akhirnya berangkat nu tiluan ka gunung kaleuweung. Ibadah di leuweung mantep sorangan bae.
mantap-mantap kan di leuweung mah eueuh TV eueuh internet teu pernah WA di leuweung pada di lembur mah aduh deuk HS WA mantes HS SMS mending ngora keneh aki-aki ieu kan buang kawarah kajen bloon lagi belah ditun bloon teman masih 3 kilo ti bloon nah, tenang jadi nu endek ibadah ke Allah mah neangan nu tenang sepi mantap pondok pesantren salaf mah neangan tempat nu sepi ai pondok pesantren modern mah neangan nu rame sebab tujuanna beda pondok pesantren salafiyah mah deuk ka Allah neangan nu sepi pondok pesantren modern mah deuk ka makhluk neangan nu rame beda ieu mah ibadah geus di leuweung sapoe bebekalan aya keneh 2 poe masih seminggu masih geus barang geus aya 2 mingguna geus eueuh amunisi mulai lapar poe selanjutnya tambah lapar selanjutnya tambah lapar geus eueuh soraan zikir geus Habib Rozak mah seubeuh ge geus almarhum maca yasin ge teu tamat geus teu kuat sakitu ge susu aya kopi aya jeruk geus sabaraha meureun bahkan di kantongna ge cau aya yasin teu tamat buang kawarah ai endek atuh maca yasin pan cenah kiai tadi ngobrol bae bangun teu ngadengekeun didengekeun adoraka aing mah ngadoraka jangan ngadengekeun yasin kos kitu mah cak habipat jin teupan nah ieu barang selanjutnya nyana musyawarah iya orang lapar kumaha ingat cek guru ketika orang lapar tahan ulah aya kumaha jol bae aya anak gajah liwat menel orang masuk nyebut di segede menel batu gede eta menel anak gajah sebenarnya alah cenah aing dibere segede menel baheula keur leutik dirimpak kos kitu eta sia mereka aing segede menel teh gede eta musyawarah tiluan daripada orang korban lapar mending orang pencit urang dahar cak nusa urang inget cek guru ulah kajian lapar ulah kuat engke ketika orang manteng ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan lamun kecenderungan urang kana dahareun urang bakal lapar lamun urang cenderung nah hate 100% kanu bogana ka Gusti Allah sanajan engke lapar dibere seubeuh tapi lamun pikiran urang kana dahareun urang pasti lapar bae pikiran urang kana inuman urang pasti dahaga bae tapi ketika pikiran urang manteng ka Gusti Allah dahaga lapar paring sapoe 2 poe kadituna ku Gusti Allah bakal dibere seubeuh atuh panca Kanjeng Nabi abi tu inda rabbi kaula cicing di Gusti Allah masya Allah cak Kanjeng Nabi yut'imuni wa yashrabuni Gusti Allah mere dahar ka kaula mere nginum ka kaula
Apa Gusti Allah nyuguhan sangu ka Kangjeng Nabi? Apakah nurunkeun korma ka Kangjeng Nabi? Teu. Sahabat ge kagetin, ai eta nyuguhan Gusti Allah kumaha? Cek Kangjeng Nabi sanajan sababara pekos nu dibere dahar bae teu lapar saeutik-eutik aca. Sanajan sababara hapoe teu dahaga saeutik-eutik aca. Cak sahabat nah kok kitu lantaran manteng kanu bogana. Sanajan sababara hapoe moal lapar, moal dahaga. Matak para nabi-nabi Allah karuatan beteungna, para aulia Allah kuatan beteungna. Habib Rozak Baya Karim, ya Allah. Ngajowaknya nah. Komo ieu mah geus dicaritakeun dia bae. Biangna ieu mah. Lelempangan jeung kula asalnya teu ngomong bae berarti geus lapar. Asal geus ditanya cicing bae, naon cicing bae? Wah, ieu asana kudu digotong ieu budak. Lapar. Konsep deka Allah mantengkeun bakal dibere seubeuh. Lamun pikiran urang kana dahareun lapar bae. Lamun pikiran urang kana inumun lapar bae dahaga bae. Ketika manteng ka Allah moal jeung teu aya. Teu aya. Komo saeutik mah teu hayang. Mun loba boleh dijual. Nah, musyawarahnya na cek dosa urang ulah mantengkeun ka Gusti Allah. Cek dosa urang coba maning urang pencit bae lah. Cek dosa urang deui geus urang pencit bae urang dahar daripada urang kalaparan. Ih cek dosa urang inget guru urang ulah. Nusa urang mempertahankan ulah, nusa urang mah tetap nuduaan pencit. Guys, maneh mah rek ngadahar rek henteu pokona mah kami mah duaan rek dipencit bae mah. Akhirna anak gajah dipencit. Aju digarah, didahar. Alhamdulillah seger. Begitu pentingna zikir anu ngadahar anak gajah mah kuat, maca Quran kuat, zikir kuat. Anu lapar mangan gitu. Tapi anu ngadahar anak gajah mah dengekeun ku sia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maca Yasin ge tamat. Lantaran seubeuh beteungna. Ha. Eta jadi ngahina teh cak aing ge dahar bae. Ulah datang ka teu ngadahar. Nu saurang mah tetep henteu aing cak guru aing ulah-ulah henteu. Tapi da kesehatan ibadah moal kuat. Kos kitu tah ibadah. Maca Quran, matana geus teu bisa kiceup. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Badigan ngadahar anak gajah sia. Kuat kan ku kuat. Ai Yasin 3 kali ge siap cekeun. Ieu masa potong henteu. Masya Allah. Datang dari kaisuk, datang ka dua peti gagah. Mejenda kersare istirahat. Jang ke peting sekitar 2:30 qiyamul lail. Keur mejenda ngedeng jol aya indung gajah. Kukurubusan indung gajah, neangan anak gajah, nyana sare ngabaris tiluan silih toel. Aya gajah. Ih, cak dosa urang atuh aing mah teu boga salah. Tenang bae sanajan gajah ge. Emang nyahoeun nya. Ih, atuh coba bae. Cak dosa urang, ieu urang kumaha? Atuh mal kumaha jeung moal nyahoeun ieu sapira gajah. Bebe jadi kan usaha urang.
ieu kumaha Bang ji atuh aing mah ngadahar henteu mulai tenang tanya nata nu teu ngadahar mah iya tuh aing mah tenang boga salah henteu naon henteu cenah keur wejena silih toel gajah datang gadinya mimiti nyiuman ka anu teu ngadahar anak gajah teh ti mimiti jempol sukuna tulalena geus dikitu-kitukeun bae dicium datang terus ka dengkulna datang ka pingpingna datang ka bujak terus datang ka siran balik deui ka suku tangga salamet mulai kanu kadua ku hari dicium dicium deui beuteungna dicium cicing bae teh loba beuteung sat dicium wah tulalena langsung dipasang diangkat ka luhur dibandingkeun ka handap tulalena dipasang deui angkat ka luhur bandingkeun deui cak anu katilu aing nasibna kumaha ye saku kati moal ting moal aing mah paeh nu kadua tinggal bagian katilu geus aing macenna lah hendak maca Quran bae ka Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'an. Yasin gane. Asa nu mau tamat Yasin. Mulai gajah kadinya deui. Ciuman. Henteu kungsi datang ka luhur, datang ka beuteungna doang. Dikucek-kucek beteungna langsung ditincak ku gajah blok betus terus digulang gaper ku gajah paeh dua selesai geus ajur gajah indit ternyata horenganan gajah ge boga aambean ketika jelema ngadahar anakna gajah nyahoeun nu teu boga salah mah diantepkeun kunyana diciuman diciuman tapi nu boga salah dibantikeun paeh cacak-cacak gajah boga aambean cacak-cacak gajah boga aambean sok inget ka dongeng Kangjeng Rasulullah waktu anak Abu Jahal dek berangkat ke Syria dek dagang nyana nyaci maki Kangjeng Nabi heula hayang puas ka Kangjeng Nabi ngahina ka Kangjeng Nabi sageus ngahina ka Kangjeng Nabi langsung berangkat memeh berangkat cak Kangjeng Nabi mudah-mudahan ku Gusti Allah jelema eta diselesaikeun sakitu doang kadenge kunyana bebeja ke Abu Jahal kumaha tadi ngomongna Muhammad yang ngomongna cenah mudah-mudahan diselesaikeun waduh nu geus Muhammad mah tilok melenceng cenah omonganana waduh sia kumaha ieu nasibna nya nyabahnya kumaha ieu akhirnya berangkat tengah perjalanan kan istirahat cek Abu Jahal teh anak aing teudeun di tengah bisi aya naon aman teudeun di tengah kabeh sarena di sisi ieu di sisi bener bae tengah peuting aya maung kadinya maung cek Abu Jahal wah ieu maung terus diambean saurang pas diambean belah ditu pas kebenaran anakna diambean calanga wah cak Abu Jahal nasib anak aing selesai malam ini sakumaha doa Kangjeng Nabi selesaikeun jelema eta atuh bener dicangkerem kumaha nah ieu kan doa nempel tah doa Kangjeng Nabi ya Allah selesaikeun jelema eta masyaallah bukti selesai ulah disangka ieu doa urang ka ahli kubur teu datang
Muhammadiyah nyaritakeun doa urang teu datang tah doa Kangjeng Nabi masih keneh hariruk selesai jalan. Bejakeun di Bukhari aya ka Muhammadiyah tah beusi aya Muhammadiyah nanyakeun bejakeun beusi aya Persib ngomong Persib oh Persib beusi aya Wahabi cenah doa teu datang doa teh ulah-ulah kanu maot nu hirup bedata beusi teu percaya Habib Rozak dilatih heula ge urang doakeun ku ari nanti dulu cek Habib Rozak istri masih muda tah doa datang geus loba carita doa datang paeh lah eta. Nah ieu mah kasimpulanna mah makhluk Allah bage ciciumanana aambeunana nu sakitu hebatna. Sakitu hebat teh kacium ku gajah ku ari lamun aya gajah ka dieu geus urang mah aman si ieu. Geus diwakofkeun ku aing los gajah tah. Los. Kaambeul ku gajah. Nu mancak lain gajah bae lain maung bae urang lamun keur leutik ngarusak tawon kurang dirusak dikeprak oh tawon teh aneangan ka jelema nu ngarusakna ngarendeng 10 jelema nu ngarusak jeung nu teu ngarusak mah aman-aman bae tawon nyahueun tawon set ka ieu aman set ka ieu aman set pas ka Jependi noh ini biang keladinya nih beak aku tahu beak cek ka Jependi jaing mah henteu pernah keur leutik sia pernah nyahueun tawon keur leutik ya diancem bae nya mah diancem tawon eta beak teh nyahueun nah iyalah makhluk-makhluk Allah. Urang nyebrang kuari ka malaikat emang teu boga aambean ketika urang cicing di kamar maca Quran cicing urang di mushola maca Quran zikir tasbih malaikat ngambeuk seungit amat ya aduh Habib Ahmad seungit amat sebab maca zikir nu ieu aduh seungit amat harum maca sholawat pas aja Pendi cek malaikat hangru amat bau karung goni cenah ieu mah nyaun malaikat maun malaikat Masya Allah karim malaikat eta di urang ngambeul ketika aya Al-Qur'anan seungit cek malaikat ketika aya zikiran seungit cek malaikat ketika aya tasbihan seungit aya zikir-zikiran di awak urang makin ikhlas makin seungit makin ikhlas makin seungit malaikat apal moal saliru kumaha cenah kiai lamun urang ngawirid pelet il qala yusufu li abihi ya abatin pagawean santri tolol santri lain ngaji amil ini ro'aytu nah ieu nu ngambeunana jin cak jin teh bener Al-Qur'an cak malaikat tapi maksudna lain ka Allah ye rada bau Quran mah Quran sebab Quran mah bisa pakai sihir bisa pakai naluh Quran kumaha ieu pakai pelet teluh keneh tadi sarua entak raja teluh teh Ki Nurjaya disebut meletnya nah kaambe ku malaikat Quran mah Quran cek maksudna lain ka Allah rada hangru hindit malaikat nah jin ini makanan gua cek jin tah lamun bangsa pelet-pelet nu datang jin mantap diputerkeun kamana maksudna cak jin ieu kamana maksudna ieu didengekeun oh Allahumma layyin qalba sarwiti sarwiti cak jin da sarwiti tangan sarwiti tiup celina hudang teh oh Pendi atuh eta ulin jin eta nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ahli Allah babarengan jeung malaikat
lantaran aambeunana kaambe ku malaikat jelema nu teu eureun-eureun maca Al-Qur'anul Karim bareng jeung malaikat jelema teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah malaikat anu ngabarenganana jelema teu eureun-eureun maca sholawat malaikat nu ngabarenganana jelema teu eureun-eureun dunia jurig nu ngabarenganana mentak barak boro-boro malaikat kula ka dieu hangru boro-boro malaikat kula ge kan hangru ka ambe pahawa ka ambe asana hangru apa cule gitu ya mah emang rada pantasnya nama culean iya teh hangru Masya Allah karim nah iya jadi jelema anu sering maca Quran bareng jeung malaikat ngambe malaikat seuyiteun malaikat zikir seuyiteun malaikat sholawat seuyiteun malaikat bahkan laporan sholawat bentuk jadi malaikat bebeda ka Kangjeng Nabi ketika orang maca sholawat langsung ke Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah saha ieu abdi sholawat saha sholawat aja pengen paingan hideung sia emang kunaon kitu ieu kula jadi hideung maksud sia maca sholawat naon supaya karung laku teu eureun-eureun sia ti ngongorak tolol cak Kangjeng Nabi teu boga kaisin sia cerekan ku Kangjeng balik deui sholawat ka dieu nampilin Kangjeng tambah aja pengen goblok sia kula aing dibalikeun deui sholawat teh sing lurus ka Gusti Allah nah ieu keur hirup keneh seperti gitulah mentak lamun diteruskeun ieu lalakon diteruskeun makin ikhlas makin hebat makin ikhlas makin hebat urang bisa naik ke langit sabah Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di luar alam nu ieu ta'rujul malaikah nah urang teh kapan titah nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng teh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun asar tuturkeun Kangjeng Nabi bisa hiber urang bisa hiber kifudoli bae nuturkeun Kangjeng Nabi henteu aya saparapat acan lah saparapat boro-boro saparapat 1% ge henteu cenah nuturkeun Kangjeng Nabi ngomong doang ngomong doang ya iya komo ki Jamal mah setengah parapat ge henteu atunya mah ceramah maksudna hayang ganti ban mobil atuh beres ieu kuari geus mikiran bae kabari kijang hayang Fortuner geus berhasil kuari hayang Lexus datang ka paeh moal sia Jamal 3,5 miliar Lexus mah geus ulah jadi hayalan ulah ngan sajore-jorena kiai mah bisa tobat ai sia ye ti kiai mah Habib bisa tobat jangan mah engke sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah sakalina tobat ceuri ka Gusti Allah bisaan kiai coba Haji Pendi pernah Haji ceuri karung teu laku bedakan motif ceurikna je atuh badak bawa kiai mah geus ahli sorga apa pokona kiai mah ahli sorga ye maksud mah kos kitu bloon ya Allah ya Rabb cek Imam Ghazali urang kudu boga keyakinan ulah ti Kangjeng Nabi luhur teuing ti Imam Ghazali bae urang kudu boga keyakinan ketika Al-Qur'an dijelaskan innalladzina amanu wa amilus sholihat jelema anu iman ngamal soleh kabelah dituna bakal dibere surga kudu yakin cek Imam Ghazali keyakinan teh atas gitu sehingga ngalidih di jero hate teh bahwa setiap iman amal soleh surga mantep lamun urang boga keyakinan model kos kitu tenang hirup ieu mah ibadah tapi teu boga keyakinan aing sih ka surga apa ka neraka sia mata kaji pendi mah kajian kos gigit nya boga keyakinan tenang aing mah kajian tilok salat ge cekeun surga geus dungtut bae ka Gusti Allah surga ngan aing demo ulah nah balikan deui keun bae eta mah mun diteruskeun ka ditu kudu aya cara-cara tersendiri ieu mah lamun maot urang lamun maot terus ka jero kubur malaikat geus nyahueun kan ka ambeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah Habib Razak
awatnya nah kaambekan ku malaikat. Oh ini Habib bener apa kagak ya? Kaambeun ya. Terserah Habib dah, bener jangan enggaknya serah dia dah. Saya mah cuma ngomong aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Pendi bae. Malaikat ngambek. Bau karunggoni segini. Bau kredit segini. Bau kaambeun ku malaikat. Sing hade. Nu mantak urang teh sebenarna mah titah nyebutkeun ka mayit supaya bagus. Kumaha mayit bagus? Bagus. Kumaha mayit bagus? Bagus. Emang malaikat bisa katipu moal. Itu malah katipu. Malah malaikat bingung. Tadi dibagus-bagus. Ya kaambeun aku aing hangruk kieu. Pan dibagus-bagus. Salajan aya dongengna ieu keur carita hakikatna malaikat tetep ngambek. Tetep ngambek. Kaambek ku malaikat urang di jero kubur emang teu kaambek. Begitu Kiai Haji Jamal maot langsung kaambek. Teu bagus henteu namajekna ieu. Cek malaikat rada teu bagus sarojeng Ki Fudoli teu beres sakitu. Ngan aya bagus da setik. Hai setik. Kadang-kadang magahan ngaji keur capek ge lah. Pandai keur capek manyana maksakeun karena Allah. Pandai diundang mah kitu karena duit. Beda kan? Dibanding-banding ku nya karena Allah jeung karena duit rada menangan nu karena Allah. Tah eta untungna setik. Kan dibandingkeun ge tah mana nu karena Allah na mana nu teu. Tah, ieu kaambe ku malaikat. Masya Allah. Lamun gajah bisa ngambe, lamun maung bisa ngambe, lamun tawon bisa ngambe, lamun malaikat bisa ngambe, atuh komo Allah. Naha urang teh lengah amat teh asa didelekeun ku Gusti Allah. Sehingga berani amat orang nonton TV sadaekna, berani amat orang SMS-an ka jahe. Ikan glon nih. Ku pamajikan mah ku pamajikan disumput bisi kaya hawan. Ku murid Haji Jamal ge sering murid. Ini mah rahasia khususon ila ruhi cekna ieu. Gusti Allah moal bisa disumput-sumput Haji Jamal. Nggak ada ya. HP buka 3 Haji Jamal. HP nu hiji jang paranti undangan, nu hiji deui jang paranti keluarga, nu hiji deui khususon. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu cerita malaikat ngambe atuh komo Gusti Allah nu maha segala-galana. Lamun urang boga keyakinan urang ditinggalikeun ku Gusti Allah, didengekeun ku Gusti Allah. Bahkan lamun urang nyaritakeun tentang roh urang atupan Gusti Allah nyarita wa nafakhtu fihi mir ruhi, kaula niupkeun ka anjeun teh tina ruh kaula. Di awak urang teh aya ruh Allah, ruh Kangjeng Nabi Muhammad dibentukeun jadi ruh urang. Aya 3 di dinya teh. Ketika dihijab ku Gusti Allah jadi kafir, ruh Allah na nyingkir. Cahayana maksudna ruh Kangjeng Nabi na nyingkir, cahayana nu aya tinggal ruh manusiana. Urang mah kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 3 ruh. Nu mantak urang lamun ngadenge takbir tetep we ngageter. Dek takbir naon bae? Dek takbir naon bae? Takbir lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Langsung munigak bulu urang. Komo awewe mah hajut ceuri ngalengis. Tanya neng kunaon ceuri can kabeli selop. Siapa? Takbir teh kena selop goblok teh coba. Emang dirimpak mah bloon kabeh. Takbir kelain ka Allah kaselop. Mana geus sapoe deui lebaran can kabeli kutang. Bloon. Komo ieu mah ieu. Atuh geus cerik we nya. Lawan laku 10 poe ka dieu.
Tapi tetap ketika perang mah komo urang ngadenge-demo bae kamari Allahu Akbar mun gak bulu kafir teh ngadenge Allahu Akbar sieun Allahu Akbar sieun kafir nyana ge aju nyilip ka urang Allahu Akbar milu jeung urang Allahu Akbar teh milu lamun kamari cerita Syekh Aziz di Amerika muri gak bulu urang di Amerika mah perzinahan teh geus sebagai makanan biasa eueuh haram di Amerika mah dianggap satu kebutuhan lamun urang lempang aya awewe di ditu urang hayang awewena daekeun geus tinggal neangan tempat bae di Amerika seperti kitu eueuh bahasa haram eueuh bahasa muhrim nu penting saling membutuhkan iyalah di Amerika nyana guru besar di ditu teh guru besar ditawaran unggal poe ku awewe Amerika kapan lagi sekian saya membutuhkan anda apabila anda membutuhkan yuk waduh cek Syekh Aziz makanya nggak rilis kan gitu mun bangsa Kiai Haji Jamal wallahu a'lam wallah atuh di dieu ge bebejan andek ceramah 2 poe korenganan keur ieu kuari mah eta di Amerika ulamun cerita di Amerika muringkak bulu tetapi di tengah-tengah negara anu anti agama apatis di tengah negara anu kos kitu kaayaanana emang eueuh kitu masjid emang eueuh kitu kiai emang eueuh kitu anu terus dakwah terus nu kula paring muringis cerita manehanana terakhir saya punya teman saya yang paling akrab dengan saya menghilang dari pandangan saya cek banehanana sekitar 6 bulan setelah 6 bulan kembali deui ulah ditanya mun cek bahasa urang mah ai maneh tas di mana ieu mantas tugas di mana babaturan kula ka Aljazair kula diutus ke Indonesia dalam rangka naon kristenisasi ya Allah terus caritanya nah keayaan di Indonesia saya geus carita hasilna kumaha betapa mudah cenah di Indonesia kemudahanna kunaon kemudahanna dengan 2 satu kebodohan orang Indonesia nomor kedua kebutuhan yakni fakir gampang jasa dengan diberi kemudian luluh milu ilah dongeng babaturan Syekh Abdul Aziz di Amerika seperti eta kuari nu endek diturunkeun ka Indonesia loba. Nah, mantaknya khawatir ceknya aduh bangsa Indonesia anu kasebut jasa ramah jeung piawaina, kasebut jasa hormatna, kasebut jasa babarianana kuari dek diacak-acak. Melalui naon ieu pengacak-acakanana langsung nyanana aya tapi leuwih hebat melalui Wahabi jeung melalui Syiah. Iya cek Syekh Abdul Aziz langsung. Jadi ketika di Aljazair ayah Syiah diantep, ketika ayah Wahabi diantep, sebab dimodalan ke Amerika. Nah iya masa kadar informasi diurang ge hati-hati, geus mulai diurang Syiah ayah, Wahabi ayah. Tapi lamun neuleukeun kieu ye Wahabi gregeteuh. Sogala haul cekna tarolol. Hadisna, Qur'anna segala tiluna segala tujuhna keur ieu Amin Rais gak ulah-ulah ngaharam-haram zarah ka orok-orok zarah asal dilarang ku Muhammadiyah di Indonesia moal bae mudal ieu ge kan dilarang ya kuari tahlil kuari haul bermunculan bahkan sababaraha pembesar Habib-habib di luhur jeung para ulama ngayakeun haul akbar Syekh Maulana Hasanuddin kuari keur dirancang aya sababaraha baib jeung sababaraha ulama anu kuat dek ngarancang nyieun haul Syekh Maulana Hasanuddin Banten tinggal tunggu bae lantaran ieu sepi di Banten eueuh haul Syekh Maulana Hasanuddin eueuh haul Syekh Maulana Yusuf eueuh haul Syekh Maulana Mas aya mah aya ngan seakan-akan henteu dirasakeun ku kabehan tinggal keur diisi khorohan iraha jeung kumahana urang serahkeun engke ka ahli-ahlina
Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun kula jaritakeun tentang cerita Syekh Abdul Aziz, kula mah sok inget cerita lalai teh lalai kalong nempel di tangkal kayu ngagantung bae. Angin jeung hujan nyana ngobrol. Cek angin teh hey hujan coba sing gede, maksudnya kalong supaya ragag hujanan lu gede, eta hujan nurut hujan turun gede jasa kalong beuki nyekelan we, hujan beuki gede beuki nyekelan sapoe sapeting hujan kalong aman kalong. Cak hujan teh bagian sia kuari mah angin topan ku aing geus teu mampu tenang, cek angin topan ku aing eta angin topan mulai muter kalong beuki tenang beuki nyekelan we geus sababaraha jam angin topan puting beliun selesai kalong seserian salamet aing tinggal hiji deui. Coba kusia angin sepoi. Oke. Kalau mulai set ditiup ku angin. Kicep. Kalau ngegira ditiupan ku angin sepoi. Mantap. Tiis amat cek ngeunaheun amat reupes ragam ya kalau ku puting beliung mah kenceng nyana topan mah kenceng nyana hujan geledeg kenceng nyana tapi ku angin sepoi-sepoi masyaallah langsung perem atuh Ki Jamal ge bareng dibere duit ku bupati perem hancur ieu kalong raga Ki Jamal ge Ki Pudoli mah geus diheula geus inting-intingan namanya. Daya si hade kiai kuat kiai ku angin mah, kiai kuat kiai ku hujan mah, kiai kuat benturan-benturan, tapi ceritana ku angin sepoi masyaallah karim. Mimiti dibere 3 juta kan awal nama Ki Jamal kan? Setting kan. Ulah sok tual toel. Ayo kabelah dia sekupi kan ku ibu urang sarereata sekupi ieu mah di umroh kan nah umroh nan jahanam itu kan umroh bentukna umroh jahanam itu sepoi masih kuat keneh teh aya nu dibere mobil dipangieun pondok mengkakar tarariis ceknya ditanya nyaritakeun nu korupsi lah budak tiba heula ge korupsi mah terus bae kita nyaritakeun riba lah tuh riba masing-masing bae kita nyaritakeun ieu negara Islam lah tuh demokrasi atuh masalah jakna teh kita nyaritakeun hukum-hukum Islam lah tuh hukum urang bae sih nah ieu geus kena sepoi-sepoi kiai madak eta Habib Rizik kula balai daron ngalem wawanena pohara jasa masyaallah dasar zuriat Kangjeng jadi ndeuleug gagahna eta saha urang anu wani setan-setanan atuh presiden setan Tito juri setan kabeh itu setan-setan termasuk Ki Jamal setan ajeuna mah acak-acakan setan kabeh gagah eta nah ieu sebab naon eueuh angin sepoi nu datang lamun nyana daek narima sabaraha miliar kula nyaho lamun nyana daek narima sabaraha miliar masyaallah luar biasa dibeli Ki Jamal mah teu kudu dibeli, malah nyieun proposal jangan pengajuan. Kan aju ku kula kajawan ulah ji ulah henteu aju teh. Henteu ngan lewat tukang tetep. Eta udah teu kanyawana kan, teu kajawan masalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicerita ti awal tepikeun ka akhir maksudna lainna naon? Horenganan hewan ge ngambe, juri ge ngambe, jin ngambe, malaikat ngambe,
kabeh ngararambe leuwih-leuwih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanamkeun di jero hate bahwa Allah neuleukeun urang, pelakeun di jero hate supaya jadi tauhid urang merasa bahwa Allah neuleukeun ka urang. Ketika geus jadi pepelakan bahwa Allah neuleukeun ka urang, henteu di loba jelema, henteu di saeutik jelema, henteu keur sorangan, tetep urang pinuh adab ka Gusti Allah sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun eta dipelakeun di jero hate urang bisa ibadah dengan tenang. Ketika urang maot, urang geus boga bekal, geus boga bebekal nikmat, malah ngeunaheun maot eta. Ketika datang malakul maut, urang geus ngaharepkeun kedatanganna sebab urang rindu ka Allah, sebab urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang diambean ku malaikat babacaan urang, maka sing hade babacaan urang jero hate urang kaambe ku malaikat. Kaambe ai nyahoeun mah henteu malaikat bate nyahoeun sebab nya nama nyatet teh anu kanyahoan ku nyana ngan aambean nyana nyaho. Gitulah komentar para ahli hakikat, para ahli tasawuf nu dijelaskeun di sababaraha kitab. Urang doakeun ibu almarhumah Ummu Kulsum mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang, bapak kolot urang, arwah-arwah seluruh anu aya di dieu khususna umumna dulur-dulur urang kabehan, bapak urang kabehan, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur urang nu masih keneh aya. Mudah-mudahan urang bisa ibadah, bisa cinta ke Allah jeung Kangjeng Rasulullah, cinta ke para zuriat jeung para ulama. Akhir hayat urang husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq.